kalau mau ngagonang itu ngagonang lisungnya jantur takolan gitu mana contoh ya coba mau bodas bang iya halu nanya Kalau dulu itu zaman ini buat numbuk padi sebelum ada pemilihan. sok arek malik gablok. Nah sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau melanjutin ngepong yang mau ke Sima itu ya sahabat ya. Di sana itu hampir keseluruhan rumahnya panggung ya sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, teman-teman juga sudah pada nyampe duluan ya. Tuh sahabat, sini juga ada kandang kambing ya. Tuh. Yuk. Sahabat, tuh sahabat ada empang juga sahabat ya. Assalamualaikum. Waduh abah, si abah gaduh manuk ya bah. Mohon manuk antingan gaduh tuh. Punten abah, sehat abah. Alhamdulillah bujang. Mohon. Oh, mak puntennya. Mohon. Kunaon? Ya, saya kalingsir dah. Kalingsir. Oh, mohon. Kunaon terus di jack sih Dia teh beres mangul suluh. Mohon. Ditonggoh ti ditu. Karasa deui. Mohon ya. Mak kali bade silaturahmi ka mak di sareng abah teh serius kawagal teh abah oh mohon maksud teh bilih kawagal abahnya mohon mak wios mak cai jangan. karena repot mak mah Iya, cai ada Ada aya. dia. abdi di Jampang Jampang ya. mohon Jampang pelosok Iya. oh kelarsan dia ngeplog abdi ka dieu ye di pedalaman Iya. kampung Panghalan lah nya itu nya Mun. oh Ieu mah cada ngeli cada cibingbul na oh ieu. Cibingbul Pakarana itu kapali wetana. paling wetana tapi meureuna lebet pangkalan keneh meureunnya oh Kita RT di dia teh jantan cibingbul. abah hari itu kang naon abah Mana? Eta pergi ngalai ieu. bener abah Anak. iya sana sama ieu kalau saung abah Tange ieu teu paranye. parahnya Kamu di atas ngawelit. oh mohon ya Eh. alhamdulillah abahnya jadi alami keneh meureun abahnya alami keneh hari ngangon kitu mah abah aduh oh. Abah di warung tuh Teu Aya aya dia yang di saung sawahnya. Umi enakeun keneh saung mi mohon daripada temok malah mohon oh harudang ngaranna teh aduh sahabat teh warung di dia Teu abah aya di dia mah di palih. oh kalarasan atunya teh warung mah punten abah Mata tapi he kan dia murang kali ka itu jajan dia teh. oh murang kali abah insya Allah Sanes incu oh mohon abah murang kali apa saperhiji abah opat. opat Ya. oh di dia sadayana Ini we di dia main. mohon di dia sadayana Di dia dua di itu hiji di Pamoyanan mohon hiji oh acet-acetan nyata. mohon. Di dia mah mana jangan mak ah, bios mah tekan repot mak di abah si ambil badan naros itu teh bisa bios mohon iya mah anu sok naon teh ngada malan teh teh. mohon Nuju moe di mana? di mana Sok yang saya lagi. mohon umi atur nuhun Allahu akbar umi batu oh sahabat Nah, ada opak kayaknya tuh wih Ciri khas Jampang. nah, oh ciri khas Jampang opak Jampang sahabat ya kayak nggak ada mal abah ya umi oh mohon ya Teh cai teh pan ya ge. oh iya cinte oh alhamdulillah banyak cinte bari Anu bari anu mohon Sok yang nyarana sana jam.
Ini turun kon Ayo. ini mas mohon. Sok atuh Turun, eta da cana. Sanes di Palimana bu minanya. Sa. Di mana sok nonton teh gimana? Apa di paling dia? Di mana bu minanya? Mana? Mana? Oh iya. Ya. Nya. Oh aya teh nya. Tuh di tonggo itu diolah. Beda eta hajat. Di mana? Mareng kali eta. Di itu. Nyata ya tas. Paling tolong eta paling dinya. Nya. Anu Oh. aku tahu seluruh kamari tak baru udah kene. Mohon. Heuh dina jang we cai jang. Mohon. Mangga. Sok ada sok Oh, iya. ya sok. Sok. Sakeula di Opak teh tuh. Aduh. Opak. Ya udah. Ini orang Bandung orang Bandung orang Jakarta mah mereka. Ayo. Mang Der. Hari Waya. Sok dalahar. hari etana bahan teh. Nanti sebetulnya teh Naon teh? lisung ya, lisung. Tah, mohon. Lisung Abdi teh ka di dieu mana? teh. Kaleresan abahnya Umi. Hmm. Tujuan abdi ka dieu aya dua pengen tujuan abdi salah-salah. Abdi hoyong silaturahmi ka hilap deui sana mina teh bah. Anu ieu teh Kakam. buka mikam sianya. Ya. Mohon Iya. kantos penak sareng abdi teh di mananya? Di Buha teh di situ. Bolenglang. Oh nya. Kantos penak di dinya alhamdulillah abdi teh Iya. silaturahmi. Mun abdi teh bade kanjeng gitu. Mah abdi bade ameng sareng teh kabumi. Mah sareng teh. Iya. Mohon. Nya di Anu ditu. kadua penten abdi ningali naon teh gimana? Ngagonang teh nya. Nya. Ngagonang cenah sahabat jampa pelosok belum tahu yang ngagonang. Sama saya juga belum tahu. Ngagonang saha wae di dieu eta ngagonang. Nya ieu panu Umi. umi ita ta eta. Ieu saderek-derek. Oh, saderek-derek. Ngan ke eta aya nama ada Jumaah. Oh, teu tiasa. Ya. Oh, jual mah teu tiasa. Teu tiasa. Oh, kedah. Upami eta teh upami bade ka dieu teh kedah lohor sok lohor ka tugu. Mun enjing mah moal damel. Dinten naon? Sabtu. Enjing mah moal Sabtu damel. Minggu. Mhm. Oh, mul kalau resanya. Oh, lamun Sabtu Minggu. Anjing mah moal damel doh hoyong Sabtu Dia heula. adalah di minggu ka dia. Oh, hari Minggu nanya abahnya. Kedah lohor. Iya, Kami dinten Kamis. Ya. Nya asok ngan Biasa kedahnya ditentukan. ngan kedah lohor kan supaya Senin Salasa teh keng Jumaah. Oh, jantan ngagonang teh Jumat mah teu tiasa. Oh, sahabat katanya Aku nama kalau isinya mau mah ngagonang itu ngagonang lisungnya jantur Itu ditakolan nih, gitu. Mana? Kamari jeung Amare lisung. meser eta ieu apa dia lisung ya tangan alit ieu. Mana iya Umi nya? Ya. Oh, teh. Ya mau tos ke mana-mana ya memancal negara ya. Mana So abah? di sana ka itu ka Taman Jaya ka eta. Oh iya, Pak. Di opak. Di Iya. Opak di sanak na mobil. Lisung nyi jantur teh meureun, Bah. Terus mana? Oh, sabar. Umi tiasa abdi ningali di ditu. Mangga. Mohon. Aya ada gaduh eta. Aya gaduh lain. Ya nya kana tara ujang we eta. Mohon ya, Umi. Lisung buat ngagonang sahabat ya, dalam ngagonang itu. Ya, kalisung lah itu. Tuh, Umi punten. Mohon. Aduh, si Umi dia naon atuh Umi? Punten ya. Ya mana. Abdi teh ka dieu hayang ningali lisung. Oh, Hayang ningali ngagonang na kalarsan di Umi di biasa. aya nama dinten Jumaah. Oh. Margi naon bang anjing mah tiasa kitu. Oh. Oh, sahabat katanya itu sih, Mat. Nggak bisa katanya. Nah, sahabat Ini satu lagi nih. nama anak Umi tiasa dibalikeun teu? Tiasa. Ah, ningali gitu abdi mah. Oh, sahabat. Tuh. Nah, ini Ma, tuh abdi namanya kamu- lisung, Iya, sahabat ya. iya. Tuh. Bangun. Hah? Namanya lisung ini tuh. Ih, Ngagonang di takolan, turun. Tah. Sahabat. Ini mah cuma sekedar gitu ya. Tuh contoh. Tuh Contoh. ya. Coba, Iya, mau bodas, Bang. Iya halunanya. Kalau dulu itu cuma Ah. ini buat numbuk padi sebelum ada pemilihan. Sok padi. arek malik gablok. Sok bang, mas bang, muar bodas bang, Hah? muar bodas bang. Ya, jadi gini sahabat. Simanya ada. Masa para jaminya mah? Oh, sahabat simanya enggak ada ya sahabat ya. Udah, sahabat ya. Terus kayak sahabat. Jadi sahabat, tradisi seperti ini harus dilestarikan sahabat ya, walaupun kita belum lihat, tapi cuman katanya. Jadi ini namanya ngagonang, lisung ya sahabat. Oke, sahabat, karena simanya nggak ada, kita balik lagi ke sini. Dangdut ya, itu dia. Ayo sahabat, balik ke sini sahabat. Sahabat, orang mari sini.
udah ada 3 target. Ya setiap pagi insya Allah akan kita belikan sejadah. Mudah-mudahan jam pelosok ada rezekinya ya. Oke sahabat, kita balik lagi semuanya. Sama jadi gitu sahabat ya. Katanya sayang sekali karena waktu kita kesininya kurang tepat, jadi ngagonang nggak bisa apa Jumat. Kenapa saya kesini hari Jumat? Dikarenakan saya libur kerjanya hari Jumat. Jadi dari Sabtu sampai Kamis saya sibuk kerja, namanya kerjaan semuanya. Jadi nge-vlog lah hari Jumat tunggu gitu. Bisa ngomongin sahabat ya. Lain kali kita kesini, sayang ya sahabat ya. Oke sahabat, video cuma sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat yang ngobrol sampai Oke sahabat. Punten ya. Dengan borol itu. Saya suka biasa nama. Saknya raranat ya. Oke sahabat, sudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.